Carpon Oknum karya Hadi AKS. Uhen, pamuda umur 25 tahun. Tilu poe nu kaliwat, dibawa ku Intel ke kantor Polres di kota kabupaten. Uhen ngaringkuk di kamar tahanan. Aya duaan nu geus eta kamar tahanan teh. Duanana pada tahanan politik atawa tapol. Uhen ngahuleng bae bari diuk nyarande kana tembok. Sakitu geus 3 poe kumanehna hantem digulik sek di pikiran. Woleh teka timu kunaon pangna manehna ditangkep tuluy digebruskeun ka kamar tahanan. Uhen ngadongeng ka batur tahanan sakamarna. Bareto teh kami sasapu di buruan imah. Tebetah kami mah ari nenjo buruan barala teh. Komo ti barang sok aya pamariksaan kabersihan ti desa mah. Kami beki getol bae bebersih. Nyasat teu kaci aya runtas saceuwir oge. Ari harita isuk-isuk betreak retas pabalatak di buruan. Gera-gera disapukeun bisi kapanggih manten ku urang desa. Gur laju diduruk. Kitu biasana oge. Isukna deui aya nu neang di kantor desa. Hansip make saragam hejo ngora kaluhur ka handap. Kami dipanggil ku Pak Kades cenah. Cek nu neang teh. Dipanggil? Aya naon? Reuwas, teu pupuguh dipanggil ku Pak Kades teh. Teu ilok sasarina oge. Gejelik bae indit. Tepi ka kantor desa, kami walah wah weuleuh-weuh. Ujug-ujug dicarekan teu gugur teu angin. Malah dituding nu lain-lain. Kami teh cenah oknum nu susulumputan. Rek ngawiwirang aparat desa. Heueuh bueuk. Beungeut nyang hareup ati mungkir. Buktina make wani-wani ngaduruk gambar sagala rupa. Ngaduruk gambar? Kami beuki melengak. Gambar naon nu ku kami diduruk? Teu rumasa ngaduruk gambar kami mah, Pak Kades. Ngaduruk ge kertas nu pabalatak di buruan. Asa eueuh gambar naonan. Moal ketang kawantu teu disidik-sidik heula ieuh. Laju gur bae dibeuleum. Kapan kudu kitu cek Pak Kades oge. Lingkungan kudu salawasna bersih. Kudu leuning malah kudu disapukeun unggal poe. Runtahna kudu laju dibeuleum. Ulah ngahunggu teu puguh. Teu asri katenjona. Kapan kitu cek Pak Kades oge. Bubuhan desa urang rek milu lomba kabersihan. Tapi Pak Kades keukeuh bae ngambek. Teu daek narima omongan kami. Alesan cenah eta mah. Ekol kukumaha ge moal rek didenge. Moal bisa mungkir sanajan onggeng-onggengan teu ngaku ge. Beuki tetela yen kami teh cenah oknum nu matak nimbulkeun kakacauan. Tibareto ge puguh geus katenjo kembang-kembangna. Gambar nu dipasang di imah kami ge kapan rek dilaan mun teu aju ka pergo mah. Tah, catetanana oge aya, cek Pak Kades. Eta? Deui kami leuheuk. Sing sumpahna ge lain rek ngalaan, cek kami teh. Puguh ngaleklek gambar teh rek dihadekeun tadina mah ngan barang torojol hansip. Kami laju dituding bae. Pak Kades angger gegelendeng. Moal kudu kapalingan desa oge cenah. Didinya teh mindingan beungeut kasaweuy. Api-api balili sidik geus kabade. Didinya teh ngati politik. Politik? Kami rampang rembeng hareugeun. Oknum didinya teh, oknum? Tah, munggihing laporan oge, tetela. Ti harita rea nurutan Pak Kades. Nyarebut oknum ka kami teh. Nya, pek bae da kami mah teu rumasa. Waktu dipanggil ku Dan Ramil, oge kami angger teu tarima. Waktu dipanggil ku Kapolsek,
kami tetep kekepehan. Malah diharapkan pacamat mah kami tepi kasusumpahan segala rupa. Daek medu, daek dirontok maung, daek paeh kiwari-kiwari. Nincak bulan Agustus, reme deui sesebutan oknum teh. Kami kena ku panuding deui bae. Ngaharep Agustusan mah bebersih teh beuki dihangkeutkeun. Balareak kudu gorol nyaangan jalan. Geus karuhan ari tempat sabudeureun imah mah. Kudu asri, kudu lalening. Buruan kudu dipager, pagerna kudu dilabur. Imah ke kajen saung tutup, kudu bae dilabur make kapur. Imah kami ge nu bilitna nyasat geus ngaharlog, teu kaci cenah mun teu dilabur. Teu bisa baha, dilabur najan ipis-ipis ge. Kapur sesa pamere tetangga. Tepi ka waktuna kudu masang bandera, nu matak bingung teh. Batur-batur, geus tingkelebet. Ari ieu ngan tihangna wungkul nyeleceng, teu bisa ka banderaan. Teu boga tuda bandera teh. Tah tidinya pasalna batur-batur gujrud deui teh. Oknum atuh kudu bae nenggang ti batur, ceuk nu ngaromong. Barang diselidik ku kami, eta omongan teh ti urang desa jebulna. Jol deui bae aya hansip anu datang ka imah kami, dipanggil deui cenah ku Pak Kades. Soal bendera, ceuk kami teh rada nyereng. Ari geus eueuh rek kumaha? Piraku teu dipasang ari aya mah. Pek atuh bere ku desa, da kami mah teu kabeuli. Kami diiringkeun ku hansip ke kantor desa. Teu nungguan ditanya deui. Kami laju pok bae ka Pak Kades teh. Ulah waka nyebut oknum, Pak Kades nyaan teu ngabohong, teu boga bandera teh. Geus disadiakeun tihang mah. Tenjo ku Pak Kades, bisi teu percaya mah. Awi cangkeuteuk, lempeng, meunang haja nyiar ti leuweung. Teu gampang nyiar awi cangkeuteuk teh kiwari mah. Pak Kades angger curiga. Lain ari ekol deui mah. Pokna geus nyedekeun deui bae. Hih, ari Pak Kades, kudu kumaha atuh kami ngomongna. Mantak ge tenjo bae ka ditu. Keuna nahaon kami memaksa nyiar awi cangkeuteuk ari lain keur tihang bandera mah. Geus nanjeur ceuk kami ge Pak Kades, dina pager dipasangan teh kumaha we batur. Pak Kades keukeuh gegelendeng. Ari niat mah piraku teu kabeuli cenah. Murah ieuh, paling ge ukur 2.000 perak. Teu maksakeun meureun eta mah, teu hayang guyub jeung batur. Ngijing sila nu kitu teh, ngabudi ucing, tutumut kana parenta. Kapan baretoge awong-awongan speker kaunggal lembur. 3 poe deka Agustusan kudu masang bandera di buruan masing-masing. Urang kudu ngareuah-reuah poe karamat, poe kamardikaan, teu ngadenge kitu. Pararun rek ngijing sila Pak Kades. Tadi ge ditetelakeun geus nyadiakeun tihang nama. Awi cangkeuteuk, lempeng, meunang kukurubutan ngalati leuweung. Ah, boa-boa saukur cicieunan, ngarah bisa ngangles mun aya nu curiga. Politik eta mah Pak Kades tetep teu ngandel. Ulah los-los kana pulutak politik kitu Pak Kades. Anggur mah kami geura injeman bandera. Ngadenge kami kitu, Pak Kades kalah ka nyereng. Batur-batur ge maksakeun, ngayakeun masing-masing, teu kudu unjam-injem ka desa, di dieu ge dipake. Waktu Pak Kades ngaleos kaluar, aya nu ngasongan bandera ka kami, bari hahareosan. Bageus, ulah rea omong cenah. Ieu di desa aya bandera hiji deui teu kapake. Pek bae bawa, ngan engke kudu gancang dipulangkeun sabada Agustusan, ulah kotor, sumawona tepi karuksak atawa leungit mah. Barang tepi ge ka imah, kami laju kuat bae masang bandera. Rusuh, kawan tu isin ku batur, jeung ditanjerkeun. Teu lila ge laju ngelebet bandera teh, ketebak angin. Isukna, sakumaha biasa kami sasapu di buruan, runtahna gur laju diduruk dina lombang parantina. Boa kumaha tadina, salila kami asup ka jero imah,
Bandera teh meureun lesot. Kurang pageuh kamari nalikeunana. Pluk murag. Beneran pisan kana lombang pameuleman runtah. Barang kami kaburuan deui teh geus kaduruk sapotong. Gusti nu agung. Kami luncat ngarontok bandera. Angeun ratug reuwas lain di kieuna. Mangka bandera nu desa, mangka keur mawana teu kanyahoan ku Pak Kades. Mangka eueuh nu nangenan yen ieu bandera murag sorangan. Mangka tiwas kayak kieu mah. Keur ngalak ngilik bandera nu kari sapotong, torojol barudak. Ngorogrog ngadon ngalalajoanan. Kunaon make diduruk? Ku Mang Uhen diduruk. Mang Uhen ngaduruk bandera. Mang Uhen ngaduruk bandera. Cek barudak bari ngabecir lelumpat. Beretek ku kami di udang. Lain ngahaja diduruk. Murag sorangan kana seuneu. Teu kami mah teu ngahaja ngaduruk. Awas ya mun ting corowok deui. Cir barudak teh lalumpat deui ngajauhan. Mang Uhen ngaduruk bandera. Meunang 2 poe kami ngaringkuk. Ngerem maneh di jero imah. Moal teu guyur batur ngaromongkeun. Pek bae. Kami mah teu hayang ngadenge. Moal rek ngalayanan. Engke ngomongna mun aya hansip neang di desa. Tah nya bae sada nu gegeruan di luar. Kami ngojengkang di lawang panto hansip 2an geus ngajanteng. Ampun Pak Kades, cek kami barang datang ge ka kantor desa. Ieu bandera lesot tina tihangna. Kabeneran murag kana lombang pameuleman runtah nu aya seuneuan. Bohong majat diduruk teh. Penggal bae beheung kami mun ngabohong mah. Pencit bae kami Pak Kades mun ngahaja ngaduruk ieu bandera. Tari masalah, kami kurang pageuh masangkeunana. Saha nu nyaksian yen ieu bandera murag sorangan? Pak Kades kalah malik nanya ka kami. Beungeutna geuneuk kawas besi atah beuleung. Puguh ku kabeneran eueuh nu nyaksian saurang-urang acan. Pak Kades ngagebrag meja. Pak Kades mun careng. Pak Kades ngambek deui ka kami. Kami merengket. Kami ngabigeu teu bisa ngomong. Politik ieu mah geus lain, sisiwo deui. Berat perkarana, linsang hareupeun desa. Kahiji, ngaran di dinya geus aya dina buku catatan. Kadua, bandera nu didurukna lain barang sajen. Naon ari bandera? Naon hartina beureum bodas? Teu nyaho yen eta warna teh ngandung karamat nu kudu dimumule. Katiluna, eueuh saksi hese rek mungkir oge. Ari eueuh saksi mah kudu di pengadilan ieu mah direngsekeunana. Pangadilan? Kami ngarenjak. Bakal dihukum atuh. Ulah dihukum Pak Kades. Teu tarima ngaduruk kami mah. Murag ku angin bandera teh, lain dipurageun ku kami, lain diduruk ku kami. Nah beut eueuh nu nenjo harita teh. Pak Kades terus bae ngomong. Nyieun wiwirang di kolong catang, puguh desa ieu rek ditilei. Ari pek aya warga nu nyieun cada. Atuh mubah segala rupana oge. Nyaho yen ieu desa geus ngaluarkeun dana juta-juta sangkan meunang beunteun alus. Agus Pak Kades nyarekan bandera nu kari sapotong teh geus kabeh jadi lebu. Diduruk ku kami teu disesapkeun. Harita keneh kami dibawa ke kantor dan Ramil, ke kantor polsek, ke kantor kecamatan. Nya tungtungna tuluy ngaringkuk di ieu kamar. Dicutat jeung dirupiah tina kumpulan carpon oknum beunang Hadi AKS tahun 1888.